Bismillahirrahmanirrahim. An-naimu ada pirang-pirang kaninatan wa il tanawa'at kana jan nerima kawan nawarna nawan madahirihi tempat kehirna iya nikmat innama huwa angkat lina hari iya nikmat akali suhudihi karena musyahadahnya Allah yaktirobi jeng parakna Allah wal azabu jeng hari siksa hari luaya siksa ya ilmu jangan karena ayatna halang si Allah karena halang si Allah sababul adabi mangkari sabab siksa atau wujudul hijabi ayana halang ya ismamun ini yang hari sampurna anak perang-perang nikmat bin nadri salawan minali ila wajih ya karim pada Allah kami maha terhad mata judu hari perkara anu mang karena itu perkara naon akulubu perang hati mengawu mimpiina bingung wal ahjani jeung susah pali ajina muniat mangka eta karena arah-arah perkara anu nyegah min wujudil ayami tina buktina musyahada lanjut min tamamin ni'mati eta tetap dina pirang-pirang kasampurnaan nikmat alaika ka'ajum an yarzuqaka ari ngarizbianana Allah kaanjen mak karena perkara yaktika anu nyukupi eta mak kaanjen wajamnaka jeung nyegah Allah kaanjen mak karena perkara yut ka anu ngajadikeun lacut eta perkara kaanjen nyambung terus nyambung yukil kudu nyaetikeun anjeun ma taprohu kana perkara taprohu anu ngabungahkeun ieu mak ka taprohu anu ngabungahkeun lihi ku sabab ieu mak yakilu mangka bakal saeutik naon ma perkara tahzanu anu ngedihkeun anjeun alaihi karena eta mak